Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian kagenep. Para mitra kaum dang, harita para wargi sadaya mantili ngebelesur si Ganu Hiber. Disangka ku kalana maluncat kana dahan muncang, padahal mantili luncat kana soronoi imah kalana. Sabot kalana keur nonggongan bari tangah kana dahan muncang. Sakilat mantili ngalayang tina luhur soronoi dina gerakan kapinis manting dibarengan ku sora tari. Jabron sirah kalana dibanting ti gigir atuh puguh we kalana nyolontod. Songo bedog ampir-ampiran rek niruk beteng si Baduy ngan hadena si Baduy cukup rikat. Manehna ngakentak rikat ka gigir, lamun teu kitu taksiran kapanggang ku bedog baturna sorangan. Sedeng mantili geus nyampak dina luhur tangkal muncang ngajaga dina dahana, bari ceceuleuh keteukan seuri ti dituna mah panas kanu jadi lawan. Ide, kunaon atuh andika teh? Ngadon rek nengar batur sorangan. Atuh rek mecakan tiasna hulum atuh tong make nengar batur sorangan tengarkeun kana tangkal muncang. Atawa teu kitu kana batu gede. Cing hiji tanah anjeun lalaki geura berik ye. Kami dina dahan muncang bari heug tewak sing baleg. Ulah kawas newak papatong kalakuan teh. Ceuk mantili mapanas hate nu jadi lawan. Ye bang kawaran haker si awewe gede sungut. Rasakeun sia. Sia. Monar sia. Kalana ngabelesur bari nigaskeun bedogna plek bedog hasil tapi kalana ugal-ugil ngabebedol-bedog. Si horeng si mana horeng hasilna teh nyeblok kana dahan muncang. Sedeng nurek di alapatina ngaculalit luncat deui ka handap. Datangna ka handapkeun kana taneuh nyaranog pisan ka gigireun Ki Darsim. Teu loba nu dipikir deui Ki Darsim ngalugas bedog sarta disabetkeun ka handap maksudna rek nyacar suku mantili. Halita belesur mantili luncat atuh Darsim nyamos. Malah awak rada murilit, keur kitu punukna dicejek ti luhur. Dek, solontod bruk Ki Darsim nyuk seruk kana taneuh. Korejat Darsim ngorejat ka karagerek jung nangtung, sakilat mantili luncat, nenjrag dada bari teu weleh ngaluarkeun sora lambat jeung tari. Darsim hangaharekeng gelak-gelak olab getih. Dina sungut bari dina sungutna bari salantan solontod para mitra. Teu beda ti hayam kutoun sakilat Ki Badulen luncat bari nyabetkeun bedogna. Lep mantili ngalalepkeun sirah geblos Ki Badu nyamos. Aya ku edas eta kaketisan kaksitan mantili. Sanes micieun pibahyaeun ku jalan ngalalepkeun sirah teh teu kanyahoan meret eungeulan kepang ti gigir. Cedak. Lengak Ki Badu ngalengak kabanting pisan cukang irungna. Leuwih getih tina liang irung Ki Badu kaluar maseuhan kumis. Keur kitu disusul tepus mantili ngabistelkeun gempuran pereup anu cukup rosa dibarengan ku tanaga jero. Jawron gelek-gelek Ki Badu ongke keluar getih tina sumutna. Nyaan para mitra mantili sok sanajan awewe kacida garangna. Harita Ki Badu keur babalongkengan tadi hanca deui palebah pueuh ceulina. Dibanting ku suku bari awakna muter teu beda ti pangal. Jabron koloyong Ki Badu kuat ka kokoloyongan semulieur teu puguh deung deuleuan. Akhirna Ki Badu rubuh celeng mantili luncat. Nyepak leungin Ki Badu atuh bedogna lesot tina leungeunna. Ceg ku mantili dicokot sarta bedog diulinkeun ka hareupeun dua lawan di antarana kalana jeung Darsim nu kakara sadar. Siap bedog nu diulinkeun ku mantili suat siap. Hayo geura maraju si bangsat. Mantili ku kubuk ngadenge kekecapan kitu komo kalana asa tambah panas. Celeng luncat ka hareup bedog teu antepan ngolebat ti gigir. Dua bedog awor ngapuricak bijil kembang api. Siap mantili males nyabatkeun bedog. Ngan orok kaya para mitra. Ku waktu ieu kalana cingcing manehna kentak dongkok. Klos bedog ti mantili nyamos ukur hasil ningang angin. Nigas angin ngahiliwir. Bareng jeung dongkot teh ki kalana nyabetkeun di bedogna dikepangkeun rek nigas cangkeng. Bedog ki kalana dikadah. Celeng deui Ki Darsim luncat ti dituna marek ngahurup mantili. Manehna sarua ngagunakeun bedog. Siap belesur mantili leuwih kiras manehna ngajaul. Siup bedog ti mantili nyebuk rek mapastak Ki Badu.
oge teu eleh rikat kentak ngadoyongkeun awak bari bedog diacungkeun ka luhur dipake nadah bedog ti mantili. Harita para mitra bedog kalana kadiak kilat para mitra sadaya ngolebat rek nutuh punuk hanya ka gagal sabab mantili teu eleh rikat kentak dongko. Plak umet tukakeun mantili kadenge sora lalaki ngagoak terus gagarabagan. Jeleng mantili luncat ka sisi ana bresi horeng ki badu mapag galak beungeut napisan katimpa ku bedogna ki kalana. Atuh puguh we para mitra ki badu terus gagarabagan. Bari nungkupan beungeut harita teh para wargi sadaya. Nu geus ludang ledong ku getih. Atuh geus kitu mah kalana beuki ngababi buta terus nyereg mantili bari nyabet-nyabetkeun bedog. Hanya sanajan mantili bisa keneh nakisan bedog pihak lawan ku ayeuna rada kawalahan terus mantili mundur. Datang ka sisi gawir mantili ti kosewan koleang ragrag tina gawir kahana bleg mantili ti beubeut. Harita mantili papelengkingan sabab cangkengna keuna kana batu. Ngireungeuh kitu ki kalana luncat tina gawir ngaberik mantili keur papelengkingan bari diuk dina taneuh. Modal sia dayang. Ki kalana ngagorowok bari bedogna diemat rek ngabeulah sirah mantili. Puguh we sakedapan mantili ngalenyap. Kawasna para mitra, lamun aya nu nyaksian moal teu biraku we teu ngarasa mangpaurkeun. Tapi para mitra nu dipika paurna mah sakitu aya keneh anu karasa ge bisa keneh miceun pibahyaeun. Kentak ngakurentel ka gigir para mitra dina gerakanna macan otel sedengki kalana nafsu ka gila-gila manehna terus milal nimpah-nimpahkeun bedog tapi ukur hasil nimpahan taneuh sabab murek diarahna tuluy gogorentelan. Keduk awak mantili ngageduk kana tangkal kayu. Manehna eueuh amahan keur ngejat ari katamah-tamah bedoga kaaclengkeun waktu tadi ti kosewa dina gawir. Barakatak ki kalana seuri hatena geus uju baka bisa maragatkeun nyawa mantili. Rek ngejat ka mana sia dayang? Sapinterna ge bikang sia sabodona jalu deuleu. Awe mah sanajan di jawara ge akhirna mah los ka dapur pulah ngejo jeung nyamel deuleu. Geura samat bubuyut sia mantili, geura samat bubuyut sia deuleu. Sok sia ki kalana nigaskeun bedog di larempeng kana tarang mantili. Kulitik mantili ngagulitik sambil salamet prejat hudang kalawan sakilat suku ki kalana disepak di tukang. Curalit beleg ki kalana ti beubeut para mitra. Tapi teu lila ki kalana ngorejat deui kilak mantili malik. Jabrod leungeun ki kalana ditajong bedogna murag ka lebang. Atuh ayeuna para mitra pada dina kaayan lemur. Didinya antara mantili jeung ti kalana jojoh patutunggalan teu sirikna sered sineredan banting binantingan tenggelan ti masing-masing cerut-cerot kana beungeut. Sok sanajan awewe mantili tanagana rosa. Bubuhan ti keur leutik dilatih atuh para mitra. Tapi kaduanana boborot ku getih pakaian mantili jeung pakaian ki kalana rarawe. Harita mantili terus-terusan nampat tenggelan ti ki kalana. Taksiran geus leuleus da puguh tanaga awewe. Ari katamah-tamah tas ragrag tina gawir nu sakitu lungkawingna. Kedebut mantili labuh tomongna nyarane kana tangka juar. Rasakeun sia mantili. Ki kalana rek nerek beung mantili. Leungeun duanana ngacung geus bari ngarada ngaleper. Ramo murukukung teu beda ti ramo maung terus papetang ngebrehkeun gerakan pamacan. Jeleng ki kalana luncat rek ngarontok mantili. Da puguh mantili eueuh bahan pingejateun manehna teu bisa ngejat. Harita teh para mitra karontok ku ki kalana terus nyekek beheung bari ngagerem sora maung. Beungeut mantili harita geus semu geuneuh. Napas geus karasa eungap da puguh ramo-ramo leungeun ki kalana asa ngagegep kana beheung. Tapi sanajan kitu geus ripuh oge keur mantili make bisa ngadangheakeun gado nu jadi lawan. Tanaga ditaker para mitra, diketrukeun kabeh sesa-sesa tanaga. Saeutik-saeutik ki kalana rada ngalegeday. Ned Cabrod cukang irung ki kalana dipeupuh satakerna. Aduh, ki kalana ngagoak irungna boborot ku getih. Cungkel ki kalana malik dicungkel. Orejat mantili ngorejat sarta teu antaparah deui manehna luncat ngajong sirah ki mantala. Cabrod kulitik ki mantili ngakuliti. Harita sirah ki mantala dihantem para mitra kuat kagogorentelan. Nafsuna mantili tambah ngagedur harita buuk ki kalana dijambak sarta dijungjungkeun. Sanggeus nangtung harita hulu angan ki mantala dipotong ku tuur dayagdag ki mantala dadayak dagan. Mantili abun sanes ki mantala para ki kalana abun
Mantili nyusul tepus bari ngaluarkeun sora tarik naker. Yuk, cebrot. Suku Mantili ngabanting kana beungeut. Bari awakna muter puguh we. Ku ayeuna mah para mitra kikalana nya ge kasebut jiwa lalaki. Hari diberet tenggelan ku cukup rosa mah bari eueuh kasempetan pikeun males. Akhirna cungkel jumpali terus nyangkorah sisi gawir. Ret Mantili ngarewet kana batu segede kalapa. Ceg batu dicokot sarti angkat rek ditingangkeun kana sirah kikalana. Barang rek sagejret-gejreteun Mantili rek ningang sirah kikalana ku batu. Puncengi siraheunana. Pasireunana aya 4 urang lalaki babaturan kikalana. Kasebut anak buah keneh Bahrewo. Sedeng di antaran opatan aya nu mamawah heurap gede. Harita heurap dialungkeun ka handap rup ngarungkup kana awak Mantili. Atuh Mantili sanajan adug-adugan oge teu bisa kaluar tina heurap. Jeleng-jeleng lalaki nu opatan teh laluncatan ka lebak. Terus nalian nangtung heurap. Nalian tungtung heurap ku tamang injuk bawana. Saurang lalaki para mitra sadaya pangawakan pendek DDP. Beteungna budayut katelah si betok jelema tukang heureuy atawa kasebut bodorna. Waktu Mantili keur ajol-ajolan dina jero heurap teh, si betok igel-igelan bari nabuhan sorangan. Sakapeung sungutna para nabuhan sorangan ku sungutna sakapeung barakatak seuri. Hehehe, euy. Beurit teh uluna euy, beurit pikambeunang euy. Ieu mah euy, teu ini kencar-kencarkeun. Teu aki tung bang Pak. Hehehe, pokona euy. Beunang tertali jadi awewe mula sok jalingkak teuing sae doi lah. Geus kitu kumaha da beunang ku heurap. Sakumaha pinterna ge awewe atuh moal pinter kawas lalaki. Moal noneng cerang ngapak ciricis atuh ieu mah ieu. Kumaha ayeuna mah seutik nya seutik tisun. Aduh, milik gede ya dewe. Milik gede euy. Milik gede menang gelis sakieu herang mencrang. Wae luana sugan mah dasar milik mangganing ge semua bisa gerak ye. Aya di heurap. Kumaha lauk burame lah. Sandaran jag-jag gagah ge geus dina heurap mah geus moal bisa gerak atuh. Nyerah we ka mamang lah bening oge nu gelis. Nu herang mencrang anu pak ciricis lah. Bae nyerah ka mamangnya. Kacerot Mantili nyiduhan kana beungeut si betok menila mopot. Ih, badul sia ge teu uyana keur cucungan ka aing sia ngado nyiduhan. Sugan lasun sia nya. Si betok amek bernyusutan beungeut ku tungtung baju kampretna. Sia anu teu uyahan sia jurig sia. Gableg kekenyos deuleu si buaya darat deuleu. Ulu itu aing nyebut buaya darat. Si lokrok si bungaok, si merege hese sia. Nyeueuh pisan sia deuleu. Heug sia nyerah ka aing geus moal bisa gerak, jeung cacag mangke. Si betok ngabegegan. Namoy urang garotong euy, wagong bikangna ye euy. Pokna deui harita Mantili. Muka heurap teh digarotong kuduaan make awi terus dibawa. Sedeng kikalana pada ngakeneng kuduaan sabab katingalina melung senaker. Jaba beungeut teu puguh rupa. Malah lain kikalana bae sanajan Mantili sarua beungeutna gareuneuk jaba garetihan. Harita Mantili dibawa ka panganjerkan kikalana terus dikerem di kamar samalah heurapna ge henteu dibuka. Ngaso heula para wargi. Para wargi sadaya kumaha ni para mitra Nyi Mantili teh geuning cenging ye ku anak buahna Bahrewo dihurup ku heurap gede. Memang para wargi sadaya ai berjuang pikeun anjeurkeun bebeneran sareng kaadilan mang seueur korban seueur pangorbananana. Mantili para mitra sadaya nya ge kasebut jiwa awewe dina kapinteran ulin bela dirina mah kawilang cukup. Tapi teu burung bae ruksa katamah beunang. Danya kitu para mitra sapertos dina masalah-masalah tadi digamarkeun ku Mang Jaya sok rajin we para mitra nu keur ngalalakon teh beunang tampolana sok eng boga lalakon korban. Kumaha atuh nasib Nyi Mantili nah bakal leupas deui kalayang salamet. Nah baris palastra ku kagarangan Bahrewok nu harita canjol keneh bae datang. Padahal Bahrewok geus saged make pakaian malah nyoren bedug sagala. Barang rek jerut pisan turun kaburu Japar anakna datang tas meuli bako. Nyampak Mantili eueuh puguh we sakedapan mah Japar kaget. Pok nanyakeun ka Bahrewok bapana bari nu bungkusan bako dina meja. Ari Mantili ka mana, Bah? Puguh ku Abah dingkeng ge maksa wae dit euy. Cenah barek balik bising dinina arep-arepeun. Kitu geuning budak teh euy eueuh kasabaran pisan deuleu.
Cek abah tengke daguan lah Japar di kita mau bako. Alah. Nah, itu kalah kabok nanti. Lain rek naon cenah. Naon rek naon ngadaguan ge. Bari jeru turun ngalewas. Tiga gerok abah noyon we dengar retis ku sabelah mata. Disuguhan opieun ku ilmu maneh teu ditolak acan deui. Cek Bahrewok ngabohong. Wayana kitu Japar turun maksudna rek nyusul mantili ka imahna. Jabar montong disusulkeun bae Jabar. Montong disusul euy. Bahrewok ngagegero ti tepat. Tapi Japar terus ngungkug atuh jerut Bahrewok ge tuluy turun. Ini rek nepungan mantili da pugul lempang anu rusuh teh tukungsi setengah jam Japar geus tepi ka imah Aki Ehon. Parang harita Nini Inot keur ngalangi dina golodog. Ini rupi si Nyai aya nini? Tanya Japar bari nutup kana beungeut Nini Inot. Acan ujang deui tu keneh meureun di kebon. Malah Nini ge ngarep-ngarep aya naon kitu ka si Nyai ujang. Tema Nini Inot atuh Japar beuki ngarasa kaget jeung reuwa. Pangisulankeun atuh ku ujang karena Allah buru-buru kitu. Teu geura balik kitu. Pokna sangkaan Nini Inot mah mantili di kebon keneh. Sabab tadi nyaritakeun rek ngorede di kebon anu dilebah. Lem Japar ngahuleng make ngajereneng jero dadana. Nah terus kamana mantili teh cenah ongko cek si abah balik. Tapi cek si Ninina can balik keneh can kalah nitah nyusulan ka kebon ka aing. Moal ngabohong gitu pugu-pugu aya di jero nyebutkeun can balik. Kitu geurentes hate Japar. Cuma tuh ujang Nini ngahira sakedeung mah pangnyusulankeun si Nyai. Buru-buru kitu geura balik, bising kaburu sore manten. Keulan ini bener Nyi mantili can datang. Japar siga nu teu percaya. La ilaha illallah na ujang. Bener can balik moalnya Nini atuh ditah mangnyusulankeun. Lamun geus balik onaman mah geus aya di imah moal ditah mangnyusulankeun ka ujang meureun. Tema Nini Inot keur kitu torojol Aki Ehon rojo di jero sartananya. Oh, geuning ki Japar tadi. Das di mana euy? Lain eugung atuh. Ceuk Aki Ehon pok Nini Inot nyarita. Eta si ujang nanyakeun si Nyai, kukuring dibejakeun can balik keneh di kebon. Saha nu nyieun milik di kebon? Aki Ehon geus mimiti datang saliwang kurang reung. Ye, eta mah aki bonge. Lain anu nyieun milik di kebon si bonge, tapi si Nyai aya keneh di kebon deuleun. Oh, di kebon keneh ari kitu? Ieu si ujang nanyakeun si Nyai, ceuk kami teh can balik di kebon keneh. Samalah kami nitah mangneangkeun ka si ujang, tapi si ganu teu percayaeun ka kami teh. Cek Nini Inot ayeuna mah nyaritana tarik sangkan kaharti ku Aki Ehon. Para wargi sadaya, si Aki acal ketekela anu ketela Aki Ehon tuluy nyarita deui. Nah, make jo percaya sagala sia. Meningalkeun ka tukang abus tau mah deui. Ieu Japar sini teh lain kolon deui. Mana kasebut geus kolot rek ngabobodo. Ih, teu bubu sia mah. Samalukna kumari jelema nu sok ngabohong teh. Nah teu matak jadi dosa. Ulah gitu lain, ulah nyangka kakolot ngabohong deh. Cik Aki Ehon ngagelendeng ka Japar. Oke, kuring mah lain nyangka ngabohong kan ini. Mana nyakeun nya henteuna can balik. Aya can mah acan itu naha. Teba Japar semu keheul ka Aki Ehon. Gagah sia ngomong teh. Make nyangka si Nyai dihakan macan. Sugan kudu galung siling mah Japar. Cik Aki Ehon pangeureuna mah Japar teh. Nyebutkeun si Nyai dihakan macan. Kukituna Japar teu ngomong dengan leos we ilit bari bawah hate teu jararena. Sok pieun mantili aya nu nyiwat di setengah jalan. Harita Japar balik deui ka imah nyampak ma arsa indungna Japar keur napikeun beas di pongpok imah. Mari sabah ka mana mak? Japar nanyakeun Bahrewok bapana di barung ku rupa beungeut penuh beureum. Nyaho teuing da mama balik teh nyampak geus eueuh di imah. Mangkaning panto hareup jeung panto tukang balalongor. Eta tadi ka maneh nyari tarik ka mana cenah si abah teh? Ma Arsa anggur balik nanya. Kateuing da. Ka kuring itu cacarita rek ka mana-kamanana. Samalah kuring balik tas meuli bako nanyakeun Nyi mantili ka abah. Majarkeun ceuk abah cenah geus balik ka imahna. Tapi dia kuring diteang ka imahna. Eueuh. Sangkaan ini mah di kebon keneh we samalah ni tadi teang ka kebon. Atuh kuring teh tadi gugu sabab mantili mah da ka dieu. Ngan sangkaan ini mah ka kebon sabab tadi Nyi mantili bebejan rek ka kebon padahal ka dieu. Nah kemana cenah nyamanya hariwang we ngiwat di setengah jalan kuring mah. Makanya ti dieu ka imahna teh rada jauh jeung ngaliwatan kebon awi, ngaliwatan astana deui. Ah, keun wae atuh hariwang-hariwang teuing da geus dewasa, lamun kitu budak keneh matak dihariwangkeun. Nya sanajan geus dewasa ge tuh da mak. Arina hariwang mah hariwangkeun mah hariwang we tuh mak. Samnyaho mantili anu ngiwat ku manusia jahat. Akhirna diri kuring katempuhan ku Aki jeung Ninina.
Tema Japar terus ungah ka imah bus kadap ka kamar. Harita Japar nyokot keris anu bapana luk 7. Sep diselapkeun kana sesela-sela beubeur kahalangan ku kameja. Koloyong kaluar deui nyampeurkeun ka indungna nu keur bilihan serah. Ma bisi abah balik kalawan nanyakeun kuring bejakeun keur neangan mantili kitu nya. Sabab kuring ngarasa hariwang jeung tegarna rate ye. Japar bebeja rek neangan nyi mantili. Rek ditiangan ka mana Japar ari maneh? Jeung teu hideng pisan rek ditiangan teangan ka mana? Teu puguh tujuanana meureun mana kitu ge ancur-ancurudan budak teh. Maar sahna teu. Kemana we neangan malah. Tema Japar terus harita Japar ini. Mimiti ngajugjug heula ka kebona Aki Ehon. Cek pikirnya bisi mantili balik ti imah terus ka kebon, datang ka kebon Japar luak liuk malah ngagegero mantili. Tapi teu kadenge nemalan-nemalan acan da puguh mantili keur dikerem ku anak buah napah rewo, gero Japar ngagegero sorana tarik pisan. Harita para mitra sabada ngagegero nyi mantili. Japar ngagerendeng, "Be, pamana cenah digegero ge anu nemalan ye?" Ditanyakeun ka ninina majarkeun can balik, malah tadi susulan ku aing. Hari dia teang ka dieu eueuh, da eta teu jadi indung hayo ngadon init nyaksi anu dibuat. Padakeun wae lah make disaksian sagala tu barina oge. Aya Mang Alwasim anu nyawahna. Piraku manehna ge teu milu nyaksian. Aing walah gabeg kolot teh meni eueuh nu sahijieun. Batur mah atoh kaanjangan ku anak kabogoh teh. Ku kabogoh anak maksud teh ieu mah ditinggalkeun. Kumana korolos na cenah mantili teh. Sok sieun nya we aya nu ngiwat di jalan mangkaning aing bener-bener kapincut ku manehna. Heug meuni tegep. Awas ya aing mah. Lamun ceuk kadenge mantili aya nu ngiwat paduhi teuing sahasana dipodaran sia ku aing. Nah dikira aing rek miris kitu, dikira aing can pernah ngadek jalma kitu. Kitu gegerendengan Japar make aya suaban sagala. Lamun ceuk mantili aya nu ngiwat teh manehna rek ngayakeun balitungan pati jeung nu ngiwatna. Geus kitu mah leos Japar ini di kebon Aki Ehon maksudna marek maluruh nyi mantili. Waktu Japar keur leumpang bari luak liuk breh katingali lebakeun jalan aya sobatna katelah si Toib. Keur ngincer manuk ti kukur dina dahan randu rek disumpit. Jeleng Japar luncat ka lebak bari ngageroan. Bib, ip, pokna. Atuh manuk ti kukur nu rek disumpit teh ngageleber deui hiber. Gila si Toib ngaliuk. Ya wae dog-dog Bang Rewong. Aing mah lah. Kunaon ari maneh par? Panyaho dewek keur ngincer manuk ti kukur, geus jeprot-jeprotkeun ku dewek disumpit kalau ngagegero. Jadi berta manuk ti kukurna cek si Toib keuheuh. Ontong kukulu teh si cabok aing deuleu. Barina ge aing mah sia lain ngagebah manuk ti kukur ngagegero sia deuleu. Nya si lain mah digalendeng sakitu ge geus rek nyabok. Bari si eta mah geus ambek teh ari kitu aya naon atuh par? Dewek keur anu tanya piteangan euy. Si lain teu mangyan awewe ngaliwat ka dieu. Ya wewe ngaliwat ka dia tiduan terus garacong. Tiduan geus karolot malah anu nini duaan. Tema si Toib. Ieu dewek mah teu nyanyakeun nini si awe kolot ditampiling sia ku aing. Geus amok deui wae atuh. Enak jeung amok-amokan sagala tadi si lain nanyakeun soal awewe. Dijawab ku rek dawe deui anu ningali awewe mah ieu ti tiduan dewek mah. Tas garacong di sawah indung si lain. Dimaksud ku dewek menanyakeun kabogoh dewek atuh. Si eta geus boga di kabogoh. Siga si lain mah juara bobogohan par. Nyan meni aduh pisan si lain mah euy. Cek si Toib bari cecengiran. Lain cecengiran sia petot nyaan keur neangan kabogoh dewek sia. Tadi kabogoh dewek ka imah dewek ngan sabot dewek dititah meuli bako kun jadi bapa. Ari balik nyampak geus eueuh di imah. Nah cenah cek bapa dewek geus balik ka imahna. Tapi disusul ka imahna eueuh deui malah ninina nita disusulan ka kebon ku ninina teh dewek teh. Kelanan kabogoh ilaing teh lain si Minah teh anak Mang Wiranta. Alah anak si Mang Wiranta geus dibatalkeun ku dewek. Karena nahaon awe kitu patut barina ge awe jalingkak kitu. Nah di kabogoh nu ayeuna saha atuh? Si Toib talete bari neuteup kana beungeut Japar. Wah ieu mah incuna Aki Ehon euy ngaranna mantili. Baru incuna Aki Ehon. Nah Aki Ehon boga diincu kitu. Komo we boga mah sia ngan indung bapana geus maraot. Eta ka mana atuh? Nah di lain kos nu lieur sia Toib, manya dewek nanyakeun sia ka si lain ai jeung neangan ka imana lamun nyaho mantokna mah. Dimaksud ku dewek mah nanyakeun teh sugan cek bapa ilaing ka mana kitu. Pokjogna amek wae atuh segala-gala ge tenangkeun heula pikiran. Da moal beres ku amek atuh segala rupa teh.
keur mau si laing neangan ngakabogo si laing bari amak-amakan moal beres ku amak atuh. Ari ceuk bapa dewek mah euy bebejana rek balik. Tapi bieu diteang ka imah eueuh sia dewek mah hariwang sok sieun aya nu ngiwat we ku jelema jahat. Mangkani rupana tegepna keur euy dibandingkeun jeung si Minang wah jauh tangeh atuh. Jauh tangeh jauh malu deuleu. Oh kitunya kaharti atuh dewek ayeuna mah. Jadi maksud si laing kumaha atuh? Maksud dewek rek terus diteangan euy sabab dewek sieun katempuhan ku akina. Lain heureuy dewek mah toib euy lamun ngadengi kabogoh dewek nu ayeuna aya nu ngiwat kari kumaha behna we. Dihakan ku dewek mah sia. Palu disaha-saha ge nyaan aing mah sabab pisan. Kaina kieu ip euy. Dewek rek minta bintawe bantuan ilaing. Kurang babarengan yangan kabogoh dewek ngaran mantili teh. Tapi lain ka ilaing wae sanajan kasih oji jeung si odoy ge rek dipenta bantuanna ku dewek. Eta rek nyangana iraha tuh. Oh ayeuna siana urang kasih oji heula jeung dewek. Anomat si laing ulah lemor toib mau bedog si laing. Sababnya kitu kasebut nu init-initan mah bisa aya naon-naon di jalan pasambangan ge. Bisa bancang pake wuh ceuk peribasana mau ngamuk ke jameta aya nonton si kusi wulu-wulu. Pokona mah urang kudu siap sadia carincing page kancing saringset page iket euy. Cek si Japar terus init. Jeung si Toib rek nyampeur heula baturna nu duaan. Anu teu kacaturkeun dina obrolanana Japar jeung baturna disamper. Caturkeun geus arinit bari marawa bedog tinggal raplek dina cangkengna. Japar mah ukur mawa keris anu bapana. Para mitra sadaya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tunda carita kaayaan Japar. Murek neangan nyi Mantili para mitra padahal Mantili mah harita teh keur ditawan ku anak buahna bapana katelah Bahrewok. Nya urang malikan perkara Bahrewok bapana Japar harita geus tepi ka imahna Pikalana. Kasampak anak buahna nu tiluan di antarana Pikalana, Ki Badu jeung Ki Darsim keur tinggal lemprak di tengah imah. Puguh wae sakedapan Bahrewok ngaranjug ningal anak buahna kitu. Ret ka si Badu gawena para mitra nyabakan dada, taksirana karasa keneh urut dijejak ku Mantili. Ret Ki Darsim keur nyabakan sirah ari Pikalana, harita nungkupan beungeut meuni gareuneuk bibir jamomom. Kalana, kunaon si laing ha? Eta beungeut meuni gareuneuk kitu jeung garetihan kunaon sia? Bahrewok neuteub tapi Pikalana teu nemalan. Atuh pok Ki Badu ngomong, "Wah, nyaan bah. Saumur tu melah keur di kuring mah sakakara aya budak awewe pentil keneh, make kuat ngayonan tilu urang lalaki. Sajabati kitu pinterna keur ulin bela dirina. Ulah atuh dina tenggelan-tenggelanana kacida berbobotna. Kuring dijejak dadam di asrama kieu. Komo tadi mah kuat kaongkek bijil getih. Aduh, coba tingali kayan beungeut Pikalana. Meuni gareuneuk kitu jeung garetihan. Atuh budak awena ge nya kitu sarua pada ruksak. Da kawasna lamun teu kaburu datang baturna opatan mah meuni bari nu saurang ngarungkupkeun heurap duka kumaha nasib kalana ieu. Akhirna budak awena beunang ku heurap karungkup. Samalaina ge dikarem di kamar ngan heurapna can dibuka bah. Ceuk Ki Badu nyaritakeun perkara Mantili. Anu harita Mantili keur ajol-ajolan para mitra hayang kaluar tina bulenan heurap. Tapi weleh teu bisa kaluar sedeng awak mah jeung beungeut urut tarung begalan pati jeung kalana geus teu puguh rasa keuneunana. Kurang ajar sia. Umat sagede pelok itu cuman takana keur deuleu. Lamun sarupa kitu anak dewek sarua jeung rek ngukut singa deuleu. Ulah-ulah diri dewek ke dihakan. Kasabelan sia wani-wani cuman tak kahareupeun aing. Bahrewok dikekereket semu gemes. Hatena timbul keheul kanu jadi anak. Lamun kitu carana kapaksa ku dewek kudu dipodaran ieu samangkluk. Tapi dewek penasaran rek ngadatangan lelakina. Maksud dewek rek nanyakeun perkara Gobang Nagasaki. Da pasti dirawatan ku papajuh kurang ajar kalawan disumputkeun di imah si Ehon. Cing na betok. Lomri urang datangan Ki Ehon jeung dewek euy. Pokna ngajakan anak buahna duaan. Kaina bah? Si betok nanya bari ngurejak nangtu. Oh sia juri. Iraha atuh sia. Bahrewok nyentak. Aduh, luas abah mah. Asa ngarege gedap gelap ngejelebet. Buru-buru sia linggot sabalak wen. Bau sia kuaing. Bahrewok teu lehauk polotot. Terus init dibarengan ku si betok jeung Lomri. Dina leumpang tinggeredi, tapi harita Bahrewok saacana kebat kanu dituju teh. Bake nyimpang heula ka imahna. Ongkohan ceuk manehna ngaburu-buru. Datang kaburuan imah gero Bahrewok ngagero Maarsah pamajikanana guru tak Maarsah nyampeurkeun semu reuwas. Aya naon ari abahna mending ngareuwas kitu? Si Jabar ka mana?
Bahrewok nanyakeun anakna bari ngajanteng di buruan. Puguh ini si Japar teh digageroge ku kuring teu ngareret-ret acan terus ngungkug. Temal Ma Arsa. Rek mantong ka mana cenah umat Arsa? Nyari cenah marek neang mantili heuh kabogohna teh. Kincun Aki Ehon dicarek-carek keukeuh maksa ini. Dasar umat Bangkawarah bela keneh ka anak deungeun tibatan ka aing Arsa. Di mana si Japar datang cicing gitu di mah. Montong ka mana? Tahan sia. Bahrewok teu kungsi unggah heula terus init deui jeung anak buahna duaan. Heueuhna atuh eta mah umat aya ku bedegong-bedegong teuing cenah. Kawas nu teu apa we kana adat pangadatan nu jadi bapa. Ku inung dicarek ulah init ge keukeuh we ini. Sigana mah teu didenge ku bujur heueuh. Heueuh caritan inung didenge ku bujur. Muga anak teh aing malah keur mah hiji-hijina tapi kalakuanna kitu patut. Cek kerentos hate Ma Arsa ngarasa keheul campur hariwang pun jadi anak. Sok ingis nampa panyiksa tinu jadi bapana. Sedeng Bahrewok teh lamun geus ambek cara make ngareret saha-sahana. Entengna disiksa beratna dipaehan. Sedeng Japar mah nu dipake hariwang kudu jadi inung teh keur ting alaprak. Jeung baturna opatan heneangan mantili can manggih raratan pisan. Kacaturkeun Bahrewok jeung anak buahna nu duaan geus tepi ka nu dituju. Harita Bahrewok teu kungsi punten acan ujug-ujug bray we ngukakeun panto. Parang di tengah imah aya nini Inot keur ngapleuk nyeupah. Bari nyang hunyar lambar awak dibuligir teu dikutang-kutang acan. Atuh susu nini Inot nu geus lalenyet teh katemong. Ameng nah meuni adeuh teu adeuhna kareta Kirewok. Matak naon heug atuh keketrok heula nyebut punten kilang bara nyebutkeun assalamualaikum mah. Punten atuh da basa mah teu kudu meuli. Ulah bol-bol bulubus we nya. Cek nini Inot semunuk keheul ka Bahrewok. Montong aja blek nini bisi dibabetkeun ge. Hor itu deuleu nakuna naon ari maneh si Arewok. Teu puguh-puguh ngadon rek ngababetkeun kami. Henteu lieur masih lain Arewok sabeureu gadung. Dibejakeun deuleu sia ka salaki aing deuleu. Nini Inot ngorejat tuluy ka dapur. Nyampeurkeun Aki Ehon salakina nu keur ngabelengkong hareupeun hawu. Aki, ya lain aja daok we deuleu teu si Rewok ngadon ti puncereng ka kami. Matak palah laur kami mah deulun. Nini Inot ngenyang leungeun Aki Ehon meh-mehan rek tigulipak keur diuk dina jojodo. Ye kunaon naon ari sia nini? Teu bubu aing mah ngadon ka kenyang si bangkung sia. Aki Ehon malah amak. Itu deulun si Rewok sia. Supaya daun takokak gimana? Aki Ehon saliwang. Aing mah lain sopan daun takokak sia lenyet itu aya si Bahrewok. Lain si Bahrewok salah ngomong aing geul aya si Rewok geuleu. Kumaha pangdenge si Rewok? Heuh si Rewok gancangan temonan heula kunya nih. Heug mawa baturna duaan di nu saurang mah jangkung cangkrang. Saurang di bengkung bengkung kami. Itu tongong ngataeun lah. Rek nyanyaon cenah jojor ka dieu palang siang nyanyakeun si Nyai rek dibawa ku manehna sugan. Nyaho teuing da tatanya kami ge nambe urang tepungan heula. Cek nini Inot tuluy ka jero dituturkeun ku Aki Ehon. Kasampak Bahrewok jeung anak buahna keur ngajarega di tengah imah. Naso heula para mitra sadaya naso. Para wargi sadaya, harita para mitra Aki Ehon tuluy nanyakeun. Ge geuning aya si laing, aya naon euy wok? Aki Ehon nanya para mitra sadaya. Rek aya danyakeun we. Tema Bahrewok tegeug jeung budina Kuraweud Haseum. Mentak jokatan. Nyai laing kawas teu boga ditinggalian we ka banyak dewe kasebut jelema malarat. Bet di mana make boga ke jokatan manisienakeun dewe ge nyawa sia. Apaan sia nu sawahna lagama deuleuna menta-menta ka aing deuk anu teu gablek. Lain rek menta ke jokatan bonge si Aki. Bahrewok amok amuing ulah kitu deulun si Rewok make nyebutkeun bonge sagala ka si Aki. Lain bonge kurang reungeun si Aki mah. Ku gagabah teuing ngomong teh jang dipelenung we. Aya naon atuh ka dieu teh si Rewok? Ari nu ngaran mantili bener cicing di dieu. Heueuh deulun ari geus di mana atuh? Yakin cicing di dieu? Lain yakin deui aya dinya di dieu. Lamun bener-bener si mantili ngajedog di dieu. Geura serenkeun kobangna ka kuring. Kitu ge lamun nini jeung Aki hayang keneh harirup. Ceuk Bahrewok ngancam. Pangdenge teh nanyakeun gobang. Gobang naon maneh teh Rewok? Dari dieu mah tiba heula ge eueuh gobang deuleu. Tema nini Inot sajelasna.
Montong ngabohong sian ini. Kawas lain geus kolot we. Sok geus serenkeun ka dieu. Ulah ditunggukeun diri kuring yeun kakerasan kan ini. Lain ngabohong, ewok pilaku nini make jeung ngabohong sagala deuleun. Matak dosa jelema sok ngabohong atawa ngaboboro ka diri batur mah. Nya di dieu mah teu ngampihan gobang, samalah teu boga badog petok-petok acan, ari ring kored mah jeung etem. Yeun ini. Ari kudu teuing dicaritakeun baheula sakitu dikur taun ka tukang. Waktu kuring ngumbara di Tatar Cijapati, kuring ngabogaan gobang naga sakti ditinggal karuhun kuring. Dina hiji poe eta gobang leungit jelas nama ieu maling. Lila tilila ngadenge beja eta gobang naga sakti dipaling ku bapana si Mantili. Barang dipaluruh ku anak buah kuring nya kapangi nu boga dosana. Lantaran bapana si Mantili teu ngaku ngarawatan gobang. Akhirna bapana si Mantili dipaehan ku anak buahna kuring. Barang diteang ka imahna, si gobang eueuh dibawa kabur ku anakna nyata si Mantili. Waina dirawatan ku nini jeung si Aki. Sabala waktu anak kuring tepung jeung si Mantili di kebon, manehna nyaritakeun ka anak kuring nya manehna ngampihan gobang. Nu matak sok ayeuna geura pasrahkeun ka kuring. Ogohan kuring ka dieu lain rek nganiaya nu aya di dieu tapi rek ngarawatan gobang naga sakti milik kuring. Lamun nini henteu daek masrahkeun gobang, ulah majar kumaha. Keur kuring moal ngareret kana warugan ini jeung Aki nu geus karolot kana pasti ku kuring diparagatkeun nyawana. Cek Bah Rewok ngakukeun nyata gobang naga sakti teh nu manehna, kalawan Bah Rewok ngancam ka Nini Inot jeung ka Aki Ehon. Rewok sanajan ceuk paribasana beheung Nini jeung si Aki rek dipeuncit ku riling ge pek-peh teuing. Da naon kudu diserenkeun ku Nini ka maneh atuh. Sabab bener-bener di dieu mah teu ngampihan gobang. Teu katingali si Nyai boga gobang. Sumpahna ge saksi Allah, saksi malaikat. Tema Nini Inot tetep teu rumasa ngampihan gobang naga sakti. Inot, hari sia keur ngomong naon di deuleu-deuleu ku kami ngadonting ku Ciwas kitu jeung si Rewok. Ngomongkeun kami nya teh. Cek Aki Ehon nyangka ngomongkeun manehna. Eta cenah ceuk si Rewok majarkeun teh si Nyai ngabogaan gobang disimpen di dieu. Padahal kami mah jeung nyaneh teu neuleu-neuleu acan kana gobang. Samalah waktu si Nyai datang ka dieu teu mawa jarum potong-potong acan apaan? Nini Inot nyarita rada tarik ngarah kadengeun ku Aki Ehon salakina. Bari neuteup ka Aki Ehon. Mun sok sasangkaan kitu sia Wok. Da jeung sanyana di dieu mah teu ngampihan gobang deuleu. Atuh si Nyai datang ka dieu lengoh deui. Aki Ehon nguatan kana caritaan Nini Inot. Bedok. Gemri. Karada euy panggengna euy. Lamun aya gobang urang pake nigas beuheung aki-aki jeung nini kitu. Bah Rewok nitah ngagaradah ka anak buahna. Atuh si Betok jeung Lomri teu hararese tuluy arasup ka kamar. Sagala diungkaban, sagala dikorehan. Dipan paragi si Nini sare dijungkelkeun. Tapi boleh gobang teu kapanggih. Gidig si Betok ka dapur neangan gobang tumpukan suluh diawut-awut meuni paburase. Aya tolombong nangkub disingkabkeun malah dibabetkeun. Gentong wadah cai dikobokan trekel Romli ka para rarat-reret kasisi ka gigir teulila jero turun taksiran anu keur diteangan eueuh. Si Betok jeung si Lomri geus beak dengkak para mitra sadaya. Batan manggihan gobang malah karasa ngarasa capek. Koloyong ka jero deui bari mere isarah ku leungeun ka Bah Rewok. Lamun nanti ditu namah nyebutkeun eueuh. Pok si Betok nyarita leuleuy ka Nini Inot ti ditu mah dipalar Nini Inot daek ngabejakeun perkara gobang. Ngaso heula para wargi sadaya. Para mitra sadaya, harita si Betok tuluy nyarita. Oh, Nini tong make sieun-sieun pokoke caritakeun di mana incu Nini nu gobangan ini. Wah, Rewok mah lambak mah atoheun waya. Laulah mereka ingetan ka Nini jeung ka Aki. Pasti mere tanda mata lah. Ceneta tadi Bah Rewok nyarita kitu setengah ngancam ka Nini jeung ka Nini. Keureuy tah mah. Pilaku deui Bah Rewok gerek nyieun kakerasan ka kolot atuh. Aduh engke bisi incu Nini ngambek perkara gobang diserenkeun ka Bah Rewok. Keune perkara incu Nini mah kukuring geus dicaritaan ongko basa kamari ieu incu Nini. Muka adalah Nyi Mantili cacarita ka Jang Jabar anakna Bah Rewok. Cenah manehna ngarawatan gobang naga sakti samala dipanggimbeutkeun oge ku Nini cenah kitu. Mumadak Bah Rewok jeung kuring ka dieu kalawan nanyakeun gobang. Budaya caritaan kitu ti Nyi Mantili.
ceritaan gitu mah diincun ini manya ka dari atuh seksi betok itu nama nyelok kan ini Inot nu dipalar nini Inot ngajelaskeun perkara Gobang Nagasakti. Aduh ieu Ujang nu bager anu soleh keur nini atawa si Aki mah teu rumasa lahir batin dunya akhirat mangapikeun Gobang nu Nyai Mantili. Tadi ge ku nini geus dicaritakeun leuwih ti heula ye. Waktu si Nyai datang ka dieu teh teu mawa jarum potong-potong acan. Samalah lamun hade dicaritakeun mah nya panggihna jeung si Nyai teh nyampak keur ngarengkol we ditepas. Bari nini jeung Aki harita ngarasa kaget isuk-isuk aja budak awewe ngarengkol ditepas pakaian rarawe. Gajang ngacarita ku nini ditanya nu ti mana jeung saha ngaran. Nyamanina nerangkeun ti tatar kontrak ti Japati ngadon ka Talangsara rek balik ka Sarakan teu apal jalan. Tah kitu kudu dicaritakeun asal muasal nama Ujang. Jadi sakali deui lamun nini ditakdirna disangka nuna Gobang anu Nyi Mantili teu rumasa nini mah teu nyaho Gobang teu nyaho peso-petok teu nyaho naon da tadi ge disebutkeun Nyi Mantili datang ka dieu teu mawa jarum potong acan Ujang. Nini Inot nerangkeun tina perkara ngarawatanna Gobang Nyi Mantili atuh si Betok jeung si Lomri kitu di Bahrewok silih reret. Pabanteung nini nyebutkeun incu nini jeung Aki teu baina nyaritakeun kitu yen Mantili kadungsang-dungsang kalawan dirawatan ku nini ka dieu. Si Betok mudag caritaan nini Inot. Eta mah sakadar aku-akuan nini we jeung si Aki disebutkeun incu sotenan Ujang. Da disebutkeun anak mah moal nya aya nu percayaeun piraku nini geus nyadak kapikeun kieu make boga anak onaman. Sajabati kitu datang ka dieu teu jingjing teu bawa estu manawa sakujur awak lain bobohongan. Jawa ka awak dina kaayaan ripuh tidak kurang dahar jeung sajabahna. Atuh matak eta mah kumaha aranjeun we rek percaya kana caritaan nini syukur. Rek teu percaya teu naon-naon mah. Da yakin nini jeung si Aki mah teu rumasa mangampikeun Gobang bawa si Nyai. Ngan duka teuing lamun samemeh si Nyai ka dieu kumaha disimpen di tempat sajen mah. Keur naon atuh nini make jeung rek ngilungan komo kitu si Nyai ngabogaan Gobang anu batur. Pasti nini jeung si Aki kabawa dorakana kitu ta Ujang. Tema nini Inot. Geus kitu koloyong si Betok kapetas katepas bari ngiceupan Bahrewok jeung Lomri. Atuh duanana kalaluar pok si Betok tumanya ka Bahrewok satengah harewosan. Kening kitu cek sini teh cenah tetep manehna nyebutkeun teu rumasa mangampikeun Gobang Nagasakti. Bari datang ka dieu teu mawa naon-naon cenah eta kumaha maksud abah satuluyna atuh. Si Betok nanya kana pamadegan Bahrewok guruna bari neuteuk beungeut. Ku dewe kadenge nini Inot tetep nyebutkeun teu rumasa ngampihan atawa teu neuleuh Gobang. Ngan sok sieun dewek sini ngomong kitu sakadar alasan euy. Da eta meureun manglebarkeun ku perkara Gobang. Teuing lamun kumanehna dijual sabab eta Gobang lain Gobang samania lain Gobang samodel Gobang sejen beunang disebutkeun Gobang ampuh disebutkeun Gobang Nagasakti 100 hiji ge bieung nu boga Gobang kitu. Lamun Gobang biasa mah keur naon-naon ku dewek de keur nanahaon ku dewek dipikahayang bari diteteangan ti baheula ka ribu-ribu awak dulu. Tema Bahrewok nada-nadana teu percaya kana caritaan nini Inot. Para wargi sadaya, si Rewok para mitra sadaya tetep teu percaya kana caritaan nini Inot atuh si Betok nyarita deui. Nya tapi da kitu cek si nini teh tetep teu rumasa ngapihan cenah. Teu rumasa incuna mobo Gobang ka dieu. Si Betok siga geus pondok harepan yen Gobang moal bisa kapimilik ku guruna. Langgeus kitu mah Bahrewok ngahulang taksiran keur mikir atawa nimang-nimang antara percaya jeung hatenteuna kana caritaan nini Inot. Akhirna gerendeng Bahrewok ngagerendeng jero dadana. Nanya kitu si Mantili datangna ka dieu teu mawa naon-naon. Nah ukur alasan wae ngarasa lebar nyerenkeun kebong Gobang ka diri aing. Hari ku aing dipercaya sakumaha caritaan ti si nini Inot. Geus yakin si Mantili anak si Ardasik sabung katerangan si Galuma. Yen si Mantili kungsi mudag-mudag si Galuma. Teu sakumaha lila ku si Galuma dipaluru tempat si Ardasik kapangipisan imahna ngan Gobangna eueuh. Moal kusaha deui digubugna rin ku anakna heuh ku si Mantili. Jadi kudu kumaha akal aing sangkan eta Gobang bisa kapimilih kalawan si Mantili bisa nerangkeun di mana disumutkeunana. Eueuh di jalan lintang si Ehon ku aing rek dibawa kalawan dipake jaminan. Lamun si Mantili teu daek nerangkeun perkara Gobang ku aing si Aki Ehon sina disiksa ku si Lomri atau ku si Darsim.
Disiksana haripun si Mantili. Lamun manena boga rasanya ka Aki Ehon pasti nerangkeun. Lintang kudu kitu ayeuna makana. Pokona tiap jalan gua yang dilaksanakeun. Teu beunang ku leuleuy ku keras. Teu beunang ku keras pisan podaran sakalian ku aing kuman. Kitu gerentas hate Bahrewok make boga itikad rek nyiksa Aki Ehon. Kumaha tuh bah? Si Betok nanya. Ayeuna kieu euy. Aki Ehon urang bawa ka ditu. Urang jonghokeun ka si Mantili kitu ka ayeuna kieu. Di mana geus adu hareupan jeung si Mantili sok geura bawa ku si Laing Betok. Temal Bahrewok atuh si Betok sawatara menit ngahulang. Boga rasa teu tega rek mawa Aki Ehon anu sakitu rarempona. Bari si Betok geus boga timbul pasti Aki Ehon bakal disiksa. Pok si Betok nyarita deui para mitra. Kumaha lamun kieu tuh bah? Mah gampang bawa Aki Ehon mah. Incuna heula gulik saku Abah. Kana bacan manggihan incuna keur dikeremongan di kamar. Gampang wa Aki Ehon moal ngejat atuh. Ke di mana Mantili teu ngaku wae atawa teu daek nerangkeun yen eta gobam disumbutkeun ku manehna. Tadi dinya terserah ka kumaha Abah sama. Cek si Betok satengah ngawawadian kanu jadi guru. Sajabat kitu mawa Aki Ehon mah hartina bah. Sabab Aki Ehon mah geus kurang reungeun atawa sok saliwang wae dedengeanana. Sakuring malah urang dibawa nini Inot, tapi engke di mana Mantili geus teu daekeun ngaku kitu. Pokna deui. Waktosna seep. Mangga para mitra sadaya sanes kirang sono wilujeng kantun bae kasadayana permios.